Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah anu kusim kuring dipika hormat, kalayan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru nu sami-sami hormateun sim kuring sareng teu hilap rarencangan saperjuangan sadayana nu sami-sami dipihormat kalayan mudah-mudahan kenging barokah kangge urang sadayana. Ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahi Robbi anu manang kalayan ngalangkungan rahmat sareng hidayahna urang tiasa kempel di ieu tempat. Sholawat sinareng salam mugia tetep kacurahkeun ka baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, ittabi'idna sareng urang salaku umatna mudah-mudahan kenging sapaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sim kuring di dieu bade biantara ngeunaan teknologi anu beuki canggih. Hadirin sadaya, teknologi di zaman kapungkur tangtu jauh beda sareng di zaman kiwari. Teknologi di mangsa kiwari geus jadi pangabutuh anu teu bisa dipisahkeun jeung kahirupan masyarakat di kota atawa di desa. Lain ngan ukur jalma nu boga kapentingan khusus di bidang bisnis atawa urusan penting sejenna, tapi barudak sakola oge geus diwanohkeun jeung eta teknologi. Nu dipiharap sangkan bisa ngigeulan zaman teu katinggaleun kalindes ku wanci nu beuki maju. Maka ti kitu urang sadaya kedah nyiapkeun kamampuan kangge nyanghareupan canggihna teknologi di masa payun. Salian kudu nyiapkeun kabutuhan ilmu kangge nyanghareupan teknologi di masa payun, urang kedah tiasa milah sareng milih teknologi informasi. Sumebarna eta teknologi bisa mawa pangaruh nu hade oge bisa nimbulkeun pangaruh goreng. Hal eta gumantung ka jalma nu ngagunakeun eta teknologi. Rupa-rupa wujud hasil teknologi diantarana bae telepon seluler. Di lingkungan barudak sakola eta geus teu aheng deui lantaran eta barang geus jadi kaulinan nu teu saeutik meakeun waktu jeung waragad. Temahna bisa ngalantarkeun barudak sakola poho kana waktu nu utama keur diajar. Tapi teu sakabehna kitu, aya oge nu ngagunakeun eta teknologi kangge kaperluan diajarna. Kaparigelan anoman dina ngakolakeun eta teknologi kawilang nyongcolang upama seuk dibandingkeun jeung kolot-kolotna. Tapi dumasarkan hal eta, kolot barudak kudu taliti tur surti dina nalingakeun ketakna barudak ulah nepi ka salah lengkah tur pamolah ku alatan teknologi nu salah ngalarepkeunana. Intina urang sadaya kedah tiasa nyaimbangan ayana teknologi canggih sareng urang kedah tiasa milih teknologi anu hade anu janten manfaat kangge urang khususna umumna kabeh jalma. Hadirin hormateun sim kuring, sakitu anu tiasa didugikeun ku sim kuring, kirang langkungna mugia dihapunten anu saageng-ageungna. Kalayan di akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.